urang menyaritakeun karomah Syekh Nawawi Tanara. Pohara jasa bentrok di Mekah teh nyaritakeun masalah bubuahan teu nyahoeun ka kadu pan di Mekah mah. Ai hukumna geus jaho kadu, ai barangna can nyaho. Aya Syekh Nawawi tenang we Syekh Nawawi mah ya beusi hayang nyaho kadu dikelek kula. Dicokot burusut teh ieu kadu. Urang Arab tuh lain hayang ngadahar heran. Ya dikelek kayak kadu. Eta karomah hese nyaritakeun urang. Beusi hayang nyaho deui cek Syekh Nawawi teh. Aya keneh di Banten mah lain kadu bae. Ya di dieu tarik rambutan. Dinya kabeh di ulama unggal negara hadir teu kicep-kicep leuh Syekh Nawawi. Teu kicep kabeh Nawawi pohara amat cek. Aya keneh cek nya nu hiji deui mah. Ieu mantep jasa ieu mah ti Bogor ieu mah ieu cek. Oh. Manggis. Eta batak tenarna Syekh Nawawi lain samaranga. Boga kaleleuwihan. Anu kukula sok dicaritakeun dumantak Syekh Nawawi mah ieuna eueuh kukuan tah. Urut naon dia nu kenca? Urut ngarang kitab Mekah Madinah. Lantaran di luhur ontanya ngitu ngarang Syarah Sulam Topek tak ieu ye eueuh lilin eueuh lampu beakeun harita minyak kunyana ieuna ieu dipake lampu curug da kieu bae bari nulis curug pake lontak besi engke di lembur nu curugna eueuh urang keur ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Kangjeng Nabi Ibrahim mimiti berbeda di keluarga. Bapakna nu ngaran Azar nu ngajualan patung ditentang ku anak. Ribut jeung bapak rada ngaluasan ka lembur-lembur geureuh diunggar lembur bahwa Azar boga anak Ibrahim pangerana lain mangeranan ka patung jeung lain ka Namrud ditarongton ku urang lembur ti mana-mana tapi tetep bae Kangjeng Nabi Ibrahim penuh ketegaran sorangan batur nyembah ka patung batur mangeranan ka Namrud tapi Kangjeng Nabi Ibrahim diciptakeun ku Gusti Allah di tengah-tengah jelema kafir hirupnya na ngimankeun ka Gusti Allah dengan tenang tegar Masya Allah merambah berita ke mana-mana mulai pacekcok di antara warga jeung Kangjeng Nabi Ibrahim geus puguh pesetruan di kampung nama pesetruan di lembur-lembur ditarongton Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran terus bae dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah sehingga dipanggillah ku pemerintah daerah sidang disaksian ku penggede daerah nu sakumaha kamari geus persidangan anak ditangtangan ku Kangjeng Nabi Ibrahim persidangan di daerah emang tadina geus sieun kabeh ge tokoh-tokoh nagara teh sieun harita teh eleh atuh kabeh nu mantap dijelaskeun ku Gusti Allah wa tilka hujjatuna ataina eweh nu menge kabeh eleh ku Kangjeng Nabi Ibrahim ditangtangan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kaluarkeun coba dalil-dalil kebenaran bahwa pangeran teh patung kaluarkeun dalil-dalil kebenaran bahwa Namrud adalah pangeran ayo mumpung kula can kaluar di dieu sorangan eta sorangan Masya Allah diriung ku tokoh-tokoh jeung penggede-penggede di daerah mun urang mah di kabupaten dibubarkeun persidangan teh lantaran isin jaksa kau hakim eleh
polisi kaisinan abri kawiwirangan kabeh tokoh-tokoh masyarakat nu memeh geus sieun silih tuduh cak aing ge ulah sia kamari ge pan cak aing ge ulah aing bisa dipaksa bae tungtungna pan urang izin ieu mainnya ku saurang doang eleh budak keneh pan umur kakak 17 tahun pan urang geus bangkotan tah bangkotan naon teh sia teh hese teh hayangnya ho bangkotan teh eta bahasa-bahasa menang teh mana eta bangkotan eta asana ti unu sopet buat teman tah eleh guys waktu ngadu tokoh jeung tokoh teh sudah dilawan tunggu lapan orang isin ya geus redam nu kos ieu kabeh berusaha meredam pemerintah meredam tokoh masyarakat meredam hati-hati andai kata aya Ibrahim geus anggap jelema edan bae ulah dilayanan urang mah urang bae nyembah ka pangeran urang buatan urang patung sangeunahna urang bae aya nu gede aya nu sedeng aya nu leutik los urang geus kadong percaya ka pangeran urang ieu teh adalah gambaran-gambaran daripada bintang-bintang nu aya di langit urang mah pan percaya bahwa nu nuduhkeun teh bintang-bintang komo pangeran urang Namrud mah tidak ada duanya nu bisa ngabunuh bisa ngahirupkeun Namrud terus andai kata aya Ibrahim keluyuran ngajakan nyana nyembah ke pangeran nyana ulah anggap jelema edan sepakat kabeh tapi kan Nabi Ibrahim tenang bae dianggap jelema edan los asal aya jelema pangeran siasa atuh coba eta pangeran kusia penta meretan teu temen edan sih manggus itu gas tadi itu edan sia teh aing edan di dinya edan sia nu edan mah sia nu edan mah ribut deh kayak polisi gas ulah ribut pan kamari geng geus bejaan ieu mah nu edan geus cek Nabi Ibrahim sa nu edan ulah apa polisi sia cek polisi teh sia nu edan mah sia nu edan cek Nabi Ibrahim polisi teh joka bener atuh polisi ribut jeung kangjeng Nabi Ibrahim datang abri pan kabari geus nyieun keputusan urang ulah dilayanan pan nu edan eta mah geus nyana ngedan urang atuh urang panas pan cek kangjeng Nabi Ibrahim emang saha nu edan ente nu edan ente nu edan mah sia aing abri tinggal abri edan mah edan bae cak abri teh ieu mah kudu ditangkap atuh pan urang geus nyieun keputusan ulah urang ilu edan kabehan atuh cak maneh Nabi Ibrahim atuh rasakeun bae nu edan saha rame di negara Sabagdad rame kudu menyatakan Ibrahim edan sedangkan kangjeng Nabi Ibrahim tenang bae horeng negara Irak teh negara mulia cek kangjeng Nabi Ibrahim pendudukna edan kabeh kan otomatis kadenge kan ka Raja Namrud anu luar biasa ganteng Raja Namrud teh istimewa Raja Namrud mah teu kacaritakeun boga sabaraha pamajikanna ngan anakna 400 sabaraha beus mun nyaba anak doang jadi nyana lamun nyaba lamun 400 ta anakna ye sabes 50 berarti 400 bagi 50 sabaraha 8 beus anaknya anak kabeh teu kacaritakeun pamajikanna aja atuh pangeran ngaranna ge lamun dahar sebeuh hayang keneh ngadahar eta asup ka WC solok konyana orolo utah dahar deui lamun nyana geus sebeuh masih keneh nikmat dahar colok deui orolo dahar deui nya pangeran kos kitu tapi geus kos kitu beena kumaha kahayang nyana awewe di mana-mana nu dipake kahayang ku nyana atuh ngaranna ge ku pangeran ieu ditumpakan nyana hayang neuleuh nu gelut rakyat digelutkeun ku nyana nyana hayang neuleuh pertandingan sepak bola dipertandingkeun ku nyana
geus kumaha hayang mah ngaranna ge pangeran ieu embung aya anu ngadode-dode mun aya anu ngaganggu-ganggu embung aya anu nyindir-nyindir tapi kabar berita datang ke Raja Namrud aya seorang anak muda ngaran Ibrahim beda pangeranna lain mangeranan katuan ternyatanya nama pangeranan beda cak Raja Namrud ieu nu baheula ku aing dipake kasieun teh nu baheula pan ku aing titah dibunuh nu reuneuh pan biji latuh pan aing geus gainstruksikeun nu reuneuh keluar anak lalaki bodoh atawa geus aya anakna ngan encan balik saat ieu bodoh pan geus beak dibunuhan kan timbul atuh kuari hah saya nu salah ieu weh cara ricing dicarekan ku pangeran ampura pangeran lain ampura asal ieu nu ngarusak aing tewak Ibrahim waktu dikerahkeun kabeh Kangjeng Nabi Ibrahim teh deuk ditewak cak Kangjeng Nabi Ibrahim kula mah teu kudu ditewak asal dibejaan raja hayang kapanggih pangeran hayang kapanggih saha sih nu teu bangga kapanggih jeung pangeran teu kudu ditewak okos nu salah jan nu salah mah nu newak sia ngomong macem-macem bae cak Azhar teh udah sok macem-macem siapa anak abah sia mah atuh abahna ge tuh belon ieu cakiana ieu kula mah geus teu kudu dirantai teu kudu ditewak asal aya surat perintah ti pangeran kita menghadap boro-boro berang tengah peuting kula kudu datang masya Allah gentleman Kangjeng Nabi Ibrahim geus lain lawaneun saat batur sujud ka Raja Namrud saat batur mangeranan nyembah ka Raja Namrud maha kawasa Allah nyieun Rasul Allah nyieun Nabi di tengah-tengah kerbejana luar biasa ketuhanan Namrud kakawasaan Allah nyieun jelema dipake kasihan hiji Ibrahim doang bayangkeun coba aku pikiran urang masya Allah lain tadi usahakeun dek dibunuh Kangjeng Nabi Ibrahim hese dek dibunuh teh hese pasti leutik dek dibunuh na ti orok kereh tapi kan keajaiban Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa iyalah kakawasaan Allah nu mantak urang lamun babalik kana kakawasaan Allah nagara urang keur mojeuna kos kieu lain nang sasa nang Allah ngan urang teu meunang langsung kitu bae sebab urang dibere ikhtiar mana ikhtiar urang sebagai manusia teu beunang langsung eta mah tungtungna nang Allah sebenerna mah ngan urang tetep kudu ikhtiar presiden model kos kieu aya tulisanna di Lauhil Mahfuz menteri-menteri model kiwari aya tulisanna di Lauhil Mahfuz gubernur ku urang nu disalahkeun ge geus aya tulisanana bupati geus aya tulisanana camat lurah kabeh urang hirup kuari diuk di dieu ge geus aya tulisanana geus selesai Allah ngatur tinggal ngalaksanakeun ana hungkul urang tah nu mantak ke ulah kaget lamun engke di tengah-tengah keur hiruk pikuk manusia di Indonesia bung jenggot muncul atuh kakawasaan Allah di tagaro yang jelema iya tah Namrud susah kitu poharana tireuneuh keneh kita dibunuh tapi tetep bae kacaritakeun datanglah berita ka Raja Namrud kita ditangkap nyana sadar Kangjeng Nabi teu kudu ditangkep asal kula dititah dek iraha haju dek ngadu naon andai kata dek ngadu argumentasi Ibrahim wal kudu mundur andai kata dek ngadu kekuatan Ibrahim wal kudu mundur andai kata dek ngadu naon bae pa jago sihir misalnya Ibrahim wal kudu mundur cik polisi kieu amat sih ini jelema hiji hese bae hese teh ku gagah-gagah na Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus eueuh dipake kasieun padahal Kangjeng Nabi Ibrahim kakarak umur 17 tahun naon eta kekuatan Kangjeng Nabi Ibrahim kan kamari geus dibere ku Gusti Allah nuri malakutas samawati wal ardh Kangjeng Nabi Ibrahim nu di dalam hiji Allah dakwah Kangjeng Nabi Ibrahim nu di dalam hiji Allah dakwahna perintah Allah ngalaksanakeun perintah Allah ngajakna ka Allah ti Allah ku Allah titik
cenah kudu paeh ku Allah berarti paeh aing tah turutan tah para dai tah kos kitu tah ulah dibuleudan bae dibuleudan asal nu ieu mah coret kunaon tadi coret cak pamajikanna leutik ngarena hah teu beres temok tah ieu pun gede amat ieu gede mah ieu merena ieu atuh teh mah batur Namrud tuh kos kitu lain deuk dakwah tuh kos kitu mantak ingat ke almarhum Abah Jangkung Masya Allah Bapak kolot kula surahna eta di mana di Doyong nyaritakeun pernah ngaji be mingguan gade zaman Ki Ahmad almarhum Ki Ahmad Khairun salah satu surahnya na lamun deuk magahan ngaji ka unggal lembur deuk ceramah ka unggal lembur naon anu urang beuki mawa sorangan ulah ngaharepkeun pamere ti ditu eta surahnya anak pantet urang beuki ngopi bawa kopi bila perlu jualan kopi di ditu patuh geus oper deui bae beuki ngarokok bawa rokok udah sok ngaharepkeun ti tuan rumah beli beuki nyusu bawa susu bawa ka ditu hayu hayang cai panas hayang cai tiis noter bos eta abah nyurah kos kitu naon eta deuk dakwah nu bener ulah sok ngaharepkeun pamere ti dituna teangan coba kuari dai nu dakwah tah model kos kitu tah surah almarhumah model kos kitu kadedegekeun keneh tadi ceuli teh eta saha eta guruna mama sempur saha eta guruna mama benda kerep jadi lalurus baheula mah ngaji bae dakwah bae kuari mah ngaji nama setengah jam ngobrolna di eta lembur pohara jasa aju luak lieu kata tangkalan aya buahan ya aya nu ngalama ala bae cenah ieu jang budak di imah blon teh kiai garong tah mah kiai kos kitu mah tuh nah ieu tah geus bae nu mantek ge almarhumah datang ngaji beres balik urang hayang ngopi urang mawa sorangan hayang ngarokok mawa sorangan ulah sok kaharepkeun pamer tonga tah teh kos kitu eta dakwah tah kos kitu masyaallah ieu mah diuk teh di kasuran geus culak cileuk bae kok sarua jeung batur kasur atuh pan ieu mah kiai kasuran dibere cai teh kopi susu aya mah paneng mah kiai beda tuh jeung batur dibere rokok mil samsu dibere sabungkus sapa kiai garong ieu kiai dakwah kos kitu amat tidak dakwah ya Allah ya Rabb tadi mah geus kaluar tina konsep-konsep dakwah kadenge kene almarhum Bapak Kolot Aki ngomong mawa kopi mawa rokok mun beuki nya mun nyarek dakwah kos kitu lamun geus kaluar tina kos kitu aya harapan pamerena maning cicing ngajedog di imah ulah dakwah teangan ku adi rusok dakwah mana coba eueuh mantak eueuh sinaran salah dakwah digenggerekeun mung panjenengan beuh cik uci nggurukeun bae ayo lain ngagenggereukeun nyarekanan sia tanggung aing ngagenggereukeun tanggung Masya Allah. Nah iyalah geus kadenge ka Raja Namrud. Raja Namrud geus nyahoeun aya seorang anak muda Ibrahim nu pangeranana anu maha gaib anu nyarekanan bae ka patung-patung ternesuk Raja Namrud dicarekan. Akhirna Raja Namrud dek ngondisikeun pemanggilan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ngan engke lanjutanana ke tashaul. Ieu mah dahsyat jasa geus. Lamun kamari pesetruan di imah, pesetruan di kampung, pesetruan naik ke kabupaten, kuari mah pesetruan langsung di pusat, langsung jeung rajana. Masya Allah. Sugan gimbir Kangjeng Nabi henteu. Bae Kangjeng Nabi Ibrahim. Jeung di tangan marido Allah daripada hirup Allah terido ning paeh Allah ridho. Urang keur ngaji mah bener.
bener keluar berarti majelis satu lain deui masya Allah iman orang dek ditenen di mana mah namun di majelis mah siap orang merangan bosok siap orang ngabono bosok siap datang mah keluar siap tadi ente atuh balur bisa gitu kudu aya anu ngahudangkeun semangat jihad bari mere kana ilmuna kakarak tegep okos urang dititah gelut urang geus dieusian heula kapan pencana ngajotosna dek kieu mangga nangkisna dek kitu mangga wah atuh geus dibere heula persiapkeun gelut coba sia jeung anu tenang kaukur ku aing gajen kumaha ge ieu mah titah perang urangna henteu dibere modal ilmu perang atuh moal bisa nu mantak Ki Ahmad Hairun mah dek merangkeun rakyatna jeung Belanda panggil heula ka dieu porosotkeun salansia disuntikan kanjutna kabeh make cucuk kaliage sret oh bareng geus disuntik kikieuan kabeh wah kikiplik atuh kabeh ge siap tebor ganyang Belanda geus ilmuwan atuh kuari urang titah ngaganyang Amerika atuh can di ilmuwan teu bisa atuh atuh matak kuari mah mending kumpulkeun heula suntikan kabeh paraeh bisa ujar atuh make ilmu ketika engke urang perang jeung kafir muncul waliullah tetep menyekel agama mah wali moal bisa di leungeun mui di leungeun depag di leungeun kiai-kiai Golkar moal luhur agama wali nu ngaluhurkeun agama Allah tamangan sakadar variasi doang ulah teuing mu ulah teuing Kiai Golkar ulah eueuh teuing kiai-kiai partai ulah eueuh teuing jang variasi negara buat berjuang ngaluhurkeun agama ting batik bisa tetep wali bae nah ieu dek dicaritakeun dek ieun yayasan wali luhur dek ieun pondok pesantren wali luhur dek ieun lembaga tapi wali luhur cicing di pemerintahan wali luhur bae jadi raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Raden Patah jadi raja Maulana Hasanuddin Dede jadi raja ai dicekal ku wali mah tabar haba Banten teh meunang ti Syekh Maulana Hasanuddin nu mantak hese dieuweuhkeunan yahu leungitkeun ganti kuari ku marhaba meunang buatan Habib nu ayeuna tetep mal bisa yahu bae mal bisa tawa eta mah sebab naon teu nyahoeun batur mah bahasa yahu teh bahasa pangluhurna zikir mimiti zikir teh la ilaha illallah jahar kemudian kuari khopi la ilaha illallah Allah kuari aturan napas zikir napas kuari naekeun tina zikir napas yahu kudu boga guru sorangan di kamar marhaba yahu teh lain jang babarengan yahu tah eta lamun urang dek hiber zikirna zikir yahu zikirna yahu make zikir yahu tah mantap ge aya jelema hiber di hiji negara ka negara plek begitu dek balik dia teh bisa nyanang dek balik deh ke ketetan teu bisa kikieuan ge iman aing teh teu bisa ieu geus sapoe geus 2 poe nya teh bisa balik pan wali jeung wali mah nyahoeun wali jeung wali nyahoeun la yaripul wali ilal wali ditempo ku mata hate cek jana teh babaturan aing kunaon kikitu kan teu bisa hiber cenah-cenah kuari aduh diteropong ku mata hatena atuh salah di zikiranna cek kana teh yah aing dek dibenerkeun bener hiber yahu cak hiber kan mata kata pas yahu eta hiber mata di urang mah yahu merenteng we biasa
lamun diceritakeun azza non marhaba eta ulah sambarangan lain sambarangan emang marhaba gitu masya Allah eta mah jang hiber nu matak ganti ku marhaba mama moal bisa lain di Banten bae dengekeun di Surabaya Ampel yahu bae dengekeun di Kudus yahu bae dengekeun di Banten yahu sarupa tah mah mun aya nyaho tentang marhaba coba ge hadir haul Sunan Ampel Sunan Rahmat bakal jauh orang berbagai marhaba yahu kabeh rewah ke bulan rewah di itu haulna tanggal tas nisfu nah Kalimantan yahu di Irak yahu bae di Syria yahu eta yahu bahasa lain sambarangan jang hiber da kurang bari peureup ge yahu bentar deh nggak saya jauh Masya Allah anta fi kulin jamilu yahuna tanu pentingna mah tandek nyokot yahuna dimodiflah marhaba seperti tak menang wali wari dek dieuweuhkeun tek celi datang ka eueuh bae ge nang wali lain di Indonesia bae sekali-sekali coba ulin ka Turki turunan kidul Garut Masya Allah nah datang ka ditu Assalamualaikum waalaikumsalam ya ente ade ente ka dieu aja anak ka dieu emang kunaon ngajaga ente pan kikitu ente bisa balikan salah wirid ya coba baca iyahu salah kurang ulama ke i yahu ulah iyahu oh salah tuh make i yahu a yahu baik geus teu bisa hiber coba ku sia baca yahu tuh hiber kan hiber sih ada sih di tengah-tengah i deui sia ragak sia iyalah cerita dongeng wali kos kararitu jadi kos lalagaan dongeng wali teh tapi justru aya di alam kawalian kos lalagaan urang mun nyaritakeun karomah kitu Maulana Hasanuddin ngadu kotok urang mun nyaritakeun karomah Syekh Asnawi Caringin urang mun nyaritakeun karomah Syekh Nawawi Tanara pohara jasa bentrok di Mekah teh nyaritakeun masalah bubuahan teu nyahoeun ka kadu pan di Mekah mah ai hukumna geus jaho kadu ai barangna can nyaho aya Syekh Nawawi tenang we Syekh Nawawi mah ya beusi hayang nyaho kadu dikelek kula dicokot burusut teh ieu kadu urang Arab tuh lain hayang ngadahar heran ya dikelek aya kadu eta karomah hese nyaritakeun ada urang beusi hayang nyaho deui cek Syekh Nawawi teh aya kene di Banten mah lain kadu bae ya di dieu tarik rambutan dinya kabeh di ulama unggal negara hadir teu kicep-kicep geuleuh Syekh Nawawi teu kicep kabeh Nawawi pohara amat cek aya kene cek nya nu hiji deui mah ieu mantep jasa ieu mah ti Bogor ieu mah ieu cek manggis eta batak tenarna Syekh Nawawi lain samarangan boga kaleleuwihan anu kukula sok dicaritakeun dumantak Syekh Nawawi mah ieuna eueuh kukuan tah urut naon dia nu kenca urut ngarang kitab Mekah Madinah lantaran di luhur ontanya na ngitu ngarang Syarah Sulam Topek tak ieu eueuh lilin eueuh lampu beakeun harita minyak kunyana ieuna ieu dipake lampu curug da kieu bae bari nulis curug pake lontak besi engke di lembur nu curugna eueuh cerita wali teh komo Ki Khalil Bangkalan mah Masya Allah ieu komo urang ieu nu endek dihaulan ku urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bae man kobahna ge dijelaskeun pohara jasa
tah etata para wali kos asa ngimpi urang nyaritakeun dunia kawalian tetapi sing hade hese nyaritakeun maun kitu perjalanan wali mah geus bae urang mah cinta ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala na ilah anu bakal nyekel agama nabi rasul kahandapna para wali-wali Allah ulama salafus sholihin paling handap menyekelan agama bisa muncar agama solih pangkat solih rasul nabi wali solihin kahandap mah geus eueuh anu nanaonna dakwah nu hayang kabeliban mobil dakwah nu hayang kitu ganti dapur nu hayang kabeli sawah nu hayang nyandung deui macem-macem nu hayang kedudukan dakwah kita mah ngan variasi doang ulah dikukubahakeun mah emang kudu aya bae tiba lagi kos kitu ngan nu bener-bener nyekel agama mah nu teu gedag kaanginan unggul kalimat ieu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala nya mah tarohanana nyawa tembak aing ku sia ai kudu ngahalalkeun kreditan make heula aing sia dek ngredit mah ngredit bae ulah ngahalalkeun cabok sia ku aing kitu tuh eta asana eta Nayalah Kangjeng Nabi Ibrahim teh direncanakeun ku Raja Namrud bakal dipanggil tapi Kangjeng Nabi Ibrahim nasugan aya gimbir-gimbir sieun sama sakali bapana geus nganasehatan bae ka Kangjeng Nabi Ibrahim kitu keneh tatangga-tatanggana asana Ibrahim anjeun mah bakal dibunuh ku Raja Namrud ku Pangeran Namrud. Jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim urusan lalata mau urusan pangeran hirup jeung paeh tadi nage aing mah eueuh ieu. Tina eueuh diayakeun ku pangeran tina aya dititah ku pangeran dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Andai kata aing dibuluh lain Namrud nu ngabunuh pangeran aing nu ngabunuh mangan disababan ku Raja Namrud rela aing mah paeh nu penting aya dina ridho pangeran aing. Hese cenah aing ngobrol jeung sia. Hese geus kumaha sia bae. Tah ieu mah pan keur nyaritakeun dakwah Kangjeng dakwah eta dakwah Kangjeng teh henteu sakabehna milu ka Kangjeng dicontohan lah ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ke nu bakal dilanjutkeun nama ieu mah ngabeberah ka Kangjeng Nabi nu mantak dibere penjelasan ku Gusti Allah wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wallahu alam bimuradi kaulan nu agung geus mere ka Kangjeng Nabi Ibrahim hiji Ishaq nomor kadua anak Ishaq yakni Kangjeng Nabi Yaqub etalah turunan ti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis kulan hadaina kaula geus nuduhkeun ka Kangjeng Nabi Ishaq ka Kangjeng Nabi Yaqub dibere pituduh ku kaula diangkat jadi nabi. Nomor kadua wa Nuhan hadaina min qabl cerita tadi masa ba'da Kangjeng Nabi Ibrahim kaluhur sampai meh Kangjeng Nabi Ibrahim anu nurus ka Kangjeng Nabi Ibrahim ialah Kangjeng Nabi Nuh hadaina min qabl kaula mere hidayah ka Kangjeng Nabi Nuh diangkat jadi nabi hiji Nabi Adam dua Nabi Idris tilu Kangjeng Nabi Nuh wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf jeung kami geus tuduhkeun deui ka anak cucu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dina putra Kangjeng Nabi Nuh aya Yapis aya Ham aya Sam ta ieu ti anak cucu Kangjeng Nabi Nuh timbullah Kangjeng Nabi Daud alaihis Kangjeng Nabi Daud gaduh putra Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Sulaiman ke gaduh deui kabelah dieuna terus cucu-cucuna Kangjeng Nabi Ayub Kangjeng Nabi Ayub gaduh putra Kangjeng Nabi Sulaiman wa Musa wa Harun oge Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun kabeh ku kaula cek Gusti Allah dibere hidayah dibere pituduh diangkat jadi nabi
Iyalah wa kadzalika najzil muhsinin. Sakumaha kaula ngabales ka para nabi-nabi nu tadi lantaran gawe ihsan, atuh kaula ge bakal ngabales ka manusia-manusia kos para nabi bae nu nyieun hade tetep dibales. Urang sebagai pengikutna nyieun hade sarua bakal dibales. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya jeung Kangjeng Nabi Zakaria Kangjeng Nabi Yahya sebagai putra Kangjeng Nabi Zakaria, wa Isa jeung Kangjeng Nabi Isa, padahal Kangjeng Nabi Isa mah ieu adalah seseleran ti awewe lumantak horenganan nu kasupkeun kana zuriat eta tanawalu auladal binat merkoleh ke anak-anak awewe horenganan sarua bae zuriat kos Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh gaduh putri Siti Fatimah, kemudian gaduh caroge Sayyidina Ali, timbul anak adalah Sayyidina Hasan jeung Husein, tetep bae disebut zuriat Rasul padahal ti anak awewe. Di anak lalaki mapan pupus ti alit da keneh beusi dianggap aya nabi deui. Tuh zuriat Kangjeng Nabi ti awewe masalah lumantak biasa dage nu cerdas ti ibu. Lamun ibuna cerdas, ibuna tangkas, anakna ge deui. Sanajan bapana hebat, ibuna kurang, anak kurang. Mentak sing hade milih ibu anu encan boga pabajikan cerdas, kuari mungkung aya keneh urang. Neangan kakarak hiji jatah urang 3 deui. 3 deui turutan Kangjeng Nabi mantak naon. Bloon-bloon teuing urang jadi lalaki. Atuh nyana dina pakahan ku urang, diimahan ku urang, dipakaian ku urang, kunaon urang jadi sieun ka nyana blon teh. Atuh pa dia rombongan blon kabeh. Lang kitu da ge ulah haju nyararandung budak. Geus datang ka ieu mah haju hayang nyandung dititahan ku Ki Uci. Mantak aing teh nyandung. Henteu nu kanyahoan mah heula mencan baheulanan. Nah, wa Zakaria wa Yahya wa Isa ieu keur carita ta Ibnu Maryam yufidu anna dzurriyyah bongan aya eta tatanawalu auladal binat. Jadi ti anak awewe ge kaasup dzurriyyah bae. Engke lamun nyaritakeun bab waris lain. Lain deui ieu mah keur carita urusan turus. Masih keneh zuriat bae. Kangjeng Nabi ge incu ti awewe zuriat bae alun Nabi. Wa Ilyas jeung Kangjeng Nabi Ilyas anak lalaki ti dulur lalaki Kangjeng Nabi Harun nu jadi dulur Kangjeng Nabi Musa. Kullum minas sholihin, kabeh nu tadi dicaritakeun teh eta teh golongan sholihin. Wa Ismail jeung Kangjeng Nabi Ismail putra daripada Kangjeng Nabi Ibrahim wal Yasa jeung Kangjeng Nabi Yasa. Lamna Zaidah Nabi Yasa wa Yunus jeung Kangjeng Nabi Yunus wa Luton jeung Kangjeng Nabi Lut bin Harun dulur daripada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Kaula nu agung ngunggulkeun ka sakabehna 'alal 'alamin ka asa kabeh alam kabeh bin nubuwati ku dibere sifat kanabian. Nu tadi dicaritakeun teh jumlahna aya 18 nu wajib diimankeun ku urang sebagai rasul. Engke ditambahan deui dina ayat-ayat do lain nu bakal berjumlah 25 nu ngahiji di dieu aya adalah 18 pun ku urang diitungan tina wa hadai wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Tah dupikeun kan nu tadi jumlahna 18 tekadkeun di jero hate nu tadi teh eta adalah nabi diangkat jadi rasul Allah. Adapun tartibanana mah teu diwajibkeun.
nu penting orangnya baik. Kangjeng Nabi Adam adalah Nabi, Kangjeng Nabi Idris Nabi, Kangjeng Nabi Nuh Nabi, ngagaid Kangjeng Nabi Musa. Tas Kangjeng Nabi Musa lain ka Kangjeng Nabi Harun, tapi orang lain Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Musa, kabelah dia kan Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa terus naik deui ka Kangjeng Nabi Sulaiman, ka Kangjeng Nabi Ayub, engke ka Nabi ka Kangjeng Nabi urang, ke naik deui ka ditu teu bisa tartib teh. Itu bisa masalah tah mah kos kitu mah nu penting urangnya Musa nabi apa lain nabi rasul Ilyasa nabi Daud Musa nabi jeung rasul asalnya hok kitu bae. Adapun tartibana nama teu kudu ya hese ieu ngajina ge saminggu sakali santri nu ngajunggal poe ge teu talar teu komonya anak teu berusaha nalar mah. Iya 18 diangkat ku Gusti Allah jadi nabi. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Ieu aya bahasa faddalna 'alal 'alam. Dibahas ku ahli tafsir alam mah masih wallah. Lamun masih wallah termasuk malaikat. Berarti bahasa Gusti Allah wa kullal faddalna 'alal 'alamin. Kaula ngunggulkeun kana sakabeh nu tadi 18 nabi jeung rasul diunggulkeun 'alal 'alamin ka seluruh alam hatta malaikat. Jeung malaikat ge unggulan keneh para rasul Allah. Masyaallah. Lain bantrak-bantrakeun teh. Mantap kula kaget barang datang ke Baghdad aya kuburan magom Nabi Yusuf. Wala ieu horengana Nabi Yusuf di dinya tadi Baghdad kuburanan pernah zarah ka dieu. Asana kabayang di zaman Kangjeng Nabi Musa pohara kan Kangjeng Nabi Yusuf anu bakal ku urang didongengkeun ditafsir rame. Rawe Kangjeng Nabi Yusuf mah anu manehanana teh titah merangan kaum Jabarin. Kemudian begitu perang can anggeus panon poe deuk surup. Ican anggeus perang merangan kaum Jabarin. Cak kaumna, ya Nabi Allah, ilamun urang kaburu surup wal beres perang. Ngadoa Kangjeng Nabi Yusuf, ya Allah ya Rabbi, abdi nyuhunkeun sagala-gala ka Gusti mun abdi ku hari disurupkeun panon poe moal beres ieu jihad fisabilillah. Nyuhunkeun nyanggakeun ka Gusti. Cak Gusti Allah, wahai malaikat nu sok muterkeun panon poe, tahan ulah haga diputerkeun. Ditahan ku malaikat, geus ya tahan. Cak teh daek surup-surup. Tidak surup-surup, perang terus, do perang, menang, perang nah. Kaum nak kieu becaknya apa angel amatnya. Wah iya sana panjang ya kira. Coba eta, bisa kos karari itu nabi. Matak pilihan Allah nabi, pilihan Allah rasul, setiap rasul nabi, setiap nabi rasul, iya banyak nabinya rasul. Matak wajib 25 mah kurang ditekankeun nya nabi, nya rasul. Kaleulewihanna unggal nabi buah kenu bakal didongengkeun ku urang asana nu kolot tak kabulu pae. Ieu angel keneh jasa pandal keneh ieu. Pandal keneh kamari geus eueuh hiji tah. Asana ya. Asana. Masyaallah. Ieu dongeng-dongeng tafsir bang urang teh bisa ngadongengkeun ka ditu ka alam anu baheula pohara jasa. Aju engke ngadongengkeun ka alam nu bakal ka ditu. Ya Allah, ya Rabbi. Nu mantak rugi bae jelema lamun teu maca tafsir rugi jasa. Rugi jasa. Deuk naon atuh hirup paringan ge macaan kitab Al-Qur'an. Ka tukang bisa nyaho urang ka ditu ka hareup bisa nyaho Al-Qur'an. Al-Qur'an mah geus sagala-galana aya nyaritakeun sejarah, aya nyaritakeun hukum, aya nyaritakeun budaya, aya nyaritakeun karakter aya. Hatta nyaritakeun bumi-bumi nu terkandung di bumi, nyaritakeun minyak, perak, emas dan lain sebagainya. Teu kudu di Quran sebenarnya nyaritakeun emas mah buadag di Cilongok teh. Mas Solo tah mah. Iyalah faddalna 'alal 'alamin. Jeung para malaikat masih unggulan para nabi. Masyaallah. Nu bentak untung jasa nu bisa nyaba ka Madinah. Untung jasa nu bisa nyaba ka Madinah, bisa berhadapan langsung. Manzaro gobri wajabat syafaati cek Kanjeng Nabi. Sajelema nu datang ka kuburan kula
Des wajib ditulungan ku kula. Geus bae tekankeun ku urang. Mantep jasa geus cek Kanjeng Nabi. Lantaran teu semata-mata datang ka ditu urang lamun teu iman. Atuh jasi acoy yang moal daekeun ka ditu atuh. Atuh moal daekeun sagala si ahut ka ditu, si siang-siang malingseng naon tuh ka ditu. Urang nu mantep ka ditu ge iman ka Kanjeng Nabi. Atuh pasti disapatan ku Kanjeng Nabi urang pasti jasa. Cenah tilok salat lah, tilok salat saeutik mah geus diseret bae geus pokona mah. min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Jeung kaula ngunggulkeun deui ka bapa-bapa para nabi nu tadi jeung anak incu para nabi nu tadi jeung dulur-dulurna para nabi nu tadi. Cuman bahasana ku Gusti Allah dipake min wa min abaihim ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah geus maknana li tab'id ke asup ka ilmu mantekna jadi qodiyahna juz'iyah saware bapa-bapana aya nu diunggulkeun saware deui aya nu henteu. Bapak Kanjeng Nabi Ibrahim kafir, masya Allah. Mentak wa min abaihim wa dzurriyyatihim saware anak incuna aya nu diunggulkeun ku Gusti Allah aya nu henteu. Anak Kanjeng Nabi Lut, pamajikan Kanjeng Nabi Lut, anak Kanjeng Nabi Nuh, Kan'an, masya Allah. Saware dulur-dulurna aya nu diunggulkeun ku Gusti Allah sawarehna aya nu henteu. Lamun urang nili kadinya nempo kadinya boro-boro turunan urang cacak-cacak turunan Nabi aya nu dikafirkeun ku Gusti Allah. Boh bapakna, boh anakna, boh pamajikanana, boh paman-pamanna eta mah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu batak iman anaon kitu inon kitu ngaranna nu paling gede mah nikmat adalah iman. Urang mah geus tinggal bersyukur bae alhamdulillahirabbil alamin. Na ieu lan man ngan iman al imanu yazid wa yanqus. Iman sok tambah iman sok kurang. Ku ayana sakitu iman teh kudu diperbaharui jadidu imanakum bila ilaha il perbaharui iman supaya iman urang asup milu ka kuburan. Saranga nganyarkeunana lobakeun maca la ilaha il minimal ba'da salat tin wajtabainahum kaula milih ka para nabi-nabi nu tadi wa hadainahum ila siratim mustaqim kaula nuduhkeun ka para nabi ila siratim mustaqim ka jalan anu lurus. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Allah lam bimuradi zalika ta agama anu aranjeuna menang pituduh ti Gusti Allah eta adalah merupakan hudallah pituduh Allah. Yahdi bihi Allah nuduhkeun ku eta agama melalui Kangjeng Nabi Ibrahim mayasa ka jelema nu dikersakeun ku Gusti Allah ti hamba-hamba Gusti Allah. Jadi kaditu nama geus kumaha masyiah Allah bae tama rahasia Allah. Urang mangan sakadar ngalaksanakeun parentah. Urang dititipan ilmu ajakan melalui ilmu urang daekeun jeung teu daekeun nama lain urusan urang urusan Allah. Urang ge ulah boga hayang kumaha hiji we titik gajak titik sakitu. Lamun aya embel-embel boga kahayang ke kadituna aya di balik kahayang berarti urusanana kadang-kadang urusan dunia. Teu beres. Ngajak bae. Iraha aya kesempatan ajak. Ayo nauhidkeun ka Gusti Allah. Daekeun jeung teu daekeunana lain urusan urang. Mantak sakitu bae urang tah irahasia Allah hartina Allah nyieun pemimpin-pemimpin di saat-saat keur meujeuhna darurat
manusia geus poho ka Gusti Allah sebagai khalik pecintaan kan pencipta alam. Allah ngabijilkeun manusia anu merenya ho kana hakikat ka pangeran. Saat Raja Namrud col Kangjeng Nabi Ibrahim, engke saat Raja Fir'aun col Kangjeng Nabi Musa. Di zaman Kangjeng Nabi urang saat Abu Jahal buang kawarahna luar biasa, col junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kitu bae, selalu kitu bae, selalu kitu bae terus. Saat manusia poho ke Allah cal Kangjeng Nabi Yunus ke nu 18 bakal didongeng-dongengkeun ke dina Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Nu teu rame kabeh dongengna. Tinggal perhitungan urang bae mah ngabesan apa henteu. Tinggal sakitu doang ieu perhitungan. Nah, kabeh pamimpin diangkat jadi nabi diberi kalelewihan ku Gusti Allah mukjizat ngaranna matak dakwah teh teger jasa ke Kangjeng Nabi Ibrahim lalakona bakal diteruskan kos kumaha mukjizat keistimewaan Kangjeng Nabi Ibrahim bakal Masya Allah. Nah Kangjeng Nabi Musa mukjizat naon Kangjeng Nabi urang geus loba jasa mukjizat selesai geus Kangjeng Nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin tinggal para sahabat para tabiin dicekel ku para wali-wali Allah dibere karomah ku Gusti Allah, dicekel ku para solihin dibere mauna. Di luar eta mah di luar eta ieu rombongan sekupi mal beres teman kalau agama kos kitu mah mal beres. Anu masih kede kabongbroy ku pondok pesantren tingkat, kabongbroy ku majelis taklim mewah, kabongbroy ku bangunan-bangunan. Oh masalah cuman lain eta anu dimaksud nama dakwahna aing ngajina teu becus aing majelis tak agreng jasa jangan naon eta ieu ge nang motoan cenah jangan ngasupkeun proposal ka ditu kamari majelis kamari deui masjid kamari deui pondok pesantren musola kabeh dikaditukeun dek mancing burunganan kaditu supaya turun. Nah ieu kadeuleuna mah nyeun pondok pesantren, kadeuleuna mah nyeun majelis taklim, padahal eta teh penghancur agama nu kos kitu. Dek dakwah teh kudu kos kitu. Hayuh bae geus dakwah, ngaji bae, engke ge ku Allah. Dibere kekuatan. Justru nu kos kitu mah, tama nu kos kitu mah ngaranna kitu ngaluhan diri. Asal geus turun danana, dibangun pondok pesantren, dituntun ke ku DPR. Cek bupati, cau, sorana geus teu bisa cau, asal geus kos kitu bae teu bisa nyebutkeun haram, teu bisa nyebutkeun setengah haram bae ge teu bisa. Haram teh kos kitu teh. Turun dana haram budak. Haram. Turun deui dana kaduakeun. Haram sia. Haram sia. Haram. Turun deui dana. Ayeuna ngalah danana. Halal bangun eta mah. Bisa robah-robah kos gitu. Aduh, teh golkar, gantung abek kos gitu. Greget ya aing mah. Teu tegas teh ya. Masyaallah. Iyalah Allah nurunkeun nabi-nabi jeung rasul-rasul dibere kekuatan mukjizat. Jang naon? Jang dakwah ngaluruskeun manusia ila siratim mustaqim. Iyalah hudallahi yahdi bihi may yasha, hak petot ti Gusti Allah. Nu mana bae nu ku Gusti Allah hendak dibere masyiah, moal aya nu bisa ngahalangan. Walau asraku lamun dikira-kirakeun ieu para nabi nu tadi ngamusyrikeun. Faron dikira-kirakeun andai-andai la habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya hancur naon nu kunyana dipigawe, hapus ku Gusti Allah. Ieu teh maksudna kunaon? Kumaha ieu? Maksudna cacak para nabi mun musyrik eta pagaweana lebur eueuhna naonna ngan moal para nabi mah geus diplot ku Gusti Allah. Ieu mah jang urang
hartina lamun urang musyrik naudzubillah min zalik wa min zalik hancur geus amal-amal urang didalilan boro ente boro sia nabi ge mun musyrik hancur bae lebur bae ngan moal nabi mah geus diplot ku Gusti Allah wali mah geus mahfuz sarua bae aya ge kehati-hatian sing hade contoh barsiso ulah terlena ku sebab jadi wali justru makin jadi wali makin ceuri ka Gusti Allah ibku anfusakum qabla an tubqa cerik maneh wahai para wali memeh diceng-cerikan mantak wali mah loba ceuri ka Gusti Allah di lembur besi aya kiai nu cerik tanya wali tak lain ya tanya kiai bangunna carindo lamat cenah boga kasedih naon serdi jasa kurang batur geus tarurun proposalna ieu menca bodem habak ya kos kitu ieu Masya Allah ya cerik ya jeung serikan lah dosa mata loba dedeulean teu karasa ceuli loba dedengean teu karasa haju kumaha wali dosa bae ngan atuh pan diangkat jadi wali geus teu nya mah geus teu kok bisa henteu sih matana geus selalu di ka Allah keun ceuli geus selalu di ka Allah kok bisa kitu aya bimbingan khusus ti Gusti Allah kok bisa aya bimbingan khusus panyanana ngaropea batin nu mantak loba anu mangpaurkeun paur amat teh tadi gulung-gulung ku jelema rempahan asana atuh kunaon ngarempanannya sia bae rempanan atuh itu bagas teu kudu rempanan manan kitu ge geus ngumpenan batin sok ngarempan-rempan batur lamun nyanana diriung-riung teh teu boga ilmu batin kakara kerempanan ari anu boga ilmu batin emang hayang diriung-riung malah embung kata tamuan embung diriung-riung embung jangeunaan jeung Gusti Allah mantap jasa jeung Gusti Allah boro-boro jeung Allah jeung sarwi tiga indah jasa sakitu jeung ciptaanana waduh ketika manehanana mencerong ka urang tidak ada dua dunia milik kita berdua waduh nu sejen ngontrak kabeh cacak-cacak jeung makhluk kakomo jeung khaliqna kok bisa kos kitu mindahkeun perasaan nu hese ge nyoplokeun cinta dunia nyoplokeun cinta makhluk emang bakal bisa aya guru nama dituntun keboge kebokuru ditungtun bae ku urang isuk ditungtun beunang sabulan teu karasa lintuh atuh sarua urang ge isuk-isuk dahar suara-suara dahar lintuh ge sarua jeung kebok tinggal mencit bae ilmu ge sarua ilmu batin ge kudu aya nunungtuna di mana mimitianana atuh ieu lamun hayang ulah ria di mana posisi ria kumaha cara ngaleungitkeun ria kumaha ujub teh panyakit supaya ulah ujub kumaha nu mantap aya zikir aya tafakur aya muraqabah aya khidmah opat zikirna sing tegep sesuai jeung aturan guru mantap pakai silsilah besi salah disebut mu'tabarah tafakurna naon nu kudu ditafakuran belah mana tafakur kitu keneh muraqabahna kitu keneh hidmat ka guruna teu bisa tanpa hidmat ka guru kudu ngahidmat bae ka guru tah lamun geus dilaksanakeun eta nyai-nyayan ka jahat teh ketika urang neuleuh pemandangan nu indah teu kadeuleuh kaindahan pemandangan nu kadeuleuh nu nyieun indahna ketika neuleuh awe geulis teu kadeuleuh kageulisanana nu kadeuleuh nu nyieun geulisna emang bisa kitu nyaho aya teu nyaho pokona mah caritana kitu bae heulanan lah sia mah sok aju panasaran teh kitu parares urang lamun ngaji fikih bae neraka ngaji fikih bae ka neraka sapira teh ngaji fikih mah zahir pancena ilmu sari jeung peta-peta zahir tah makos kitu cek Imam Ghazali lamun aya jelema salat rapih jasa salatna komo aya jelema mah rapih jasa lain rapi deh rapih jasa Allahu akbar rapi jasa mata didelekeun ke tempat sujud terus rapi ieu negara rapi sesuai jeung Fathul Ma'in calanana nolol seetik cara PKS
sial teh PKS blow on nipu doang tah Wahabi padahal majerona eta teh rukun aja Allahu akbar subhan kol-kolak subhan tolol bareng sami'allahu liman hamid rabbana walakal hamd sujud rapi kabeh tapi hatena lain keur salat hatena keur di mall hatena keur di kantor hatena keur di pasar eta salat jurid teh salat yang naon teh salat kos kitu naon artina nu mentak wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin ulah dijadikeun ieu ibadah pamonggol paneunggel bodem kunaon eta salat teh salat fikih jadi kudu kumaha khusyukeun rugi cenah panai mah teu bisa khusyuk ya nu mah atuh bukan saha iya juga kurang mau salat sabodo sia wah sana kiai kula mah frustasi los sia-sia nu frustasi aing mah teu wah cenah kejem jasa kiai sekali-sekali aing kejem ka sia usahakeun lalaunan ku usahana bege Allah Maha Uning usaha jah husu bangke mah taufik ti Gusti Allah sanajan kiai ge teu husu mah henteu bae komo ki Golkar mah le moal cak aing moal dia cenah sombong amat kiai aing dik nembongkeun kasombongan sekali-sekali moal atuh boro-boro husu pugu santrina ge morosok eueuh datang ke hiji-hiji aca ganti ku ari ku peternakan ayam atuh pantes bae dan ibu bupati atuh paranti peternakan kotok juga nih pakai santri moal betaheun atuh mentak ku Allah ge dipaskeun lain jang santri tah mah lain jang maca Quran tah mah jang kotok nagreg tah mah ieu keur carita moal husu lamun teu kadaharanana ditaliti inuman ditaliti pake ditaliti gaul ditaliti oh teliti heula atuh ke geus diteliti kakarak urang teh geus beda jeung batur rumah teh teliti heula aya naon-naon ge bisi jadi mamala kana ibadah mulai tah geus hayang Allah nyahoeun ka ieu mah husu hayang tapi can usaha mal biasa atuh usaha heula oh sia berarti eta kos kitu teh sia teh ku aing kanyahoan hayang husu geus tinggalkeun bangsa nu subhat-subhat nu haram-haram komo bahkan nu halal-halal ge Gusti geus pati ditinggalkeun sia aing nyaho Gusti Allah hayang husu hayu heula terus bergaul di eureunan ku ari mah jeung jelema nu teu parago aing nyaho sia teh hayang husu berarti ku ari mah udang ti peuting terus ki hes di aing nyaho sia Allah mau ningas tahun 2 tahun oh hamba aing beneran berarti si hayang rusuna satu ketika sholat Allah hayang ngerenyek ih kok ngeunaheun nikmat kok mantep perasaan beda padahal bodoh kula lamun nyaritakeun jelema bodoh nu bisa khusyuk loba jasa ieu ku ari di rombongan ngaji ge ieu ku ari di dieu ya rombongan sabaraha ratus atawa ribu anu geus bisa khusyuk saranjan bodoh aja geus aya bodoh tapi khusyuk usaha loba jasa geus gaweuna ge geus cicing ngahaneng we kos ku bode we kieu rahasia Allah badak usahakeun khusyuk ulah datang ka salat teh sakadar fikih doang etalah cara-carana maka ilmu batin saha nu geus bisa wali Allah saha nu geus bisa para sholihin urang can bisa cintakeun ka para wali cintakeun ka para sholihin iyalah caritaan Kangjeng Nabi Ibrahim bakal dipending heula ke berlanjut ka belah dituna ieu mah nyaritakeun dakwah Kangjeng ke bakal dicaritakeun minggu hareup
tentang coba kumaha dakwah Kangjeng Nabi setelah dicontohan ku para nabi-nabi, ku Kangjeng Nabi Ibrahim terutama. Ieu nu bakal dijelaskeun ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah wallahu a'lam.